Allahumma arham ummat sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Santri anu teu naon datang ka imah kuari magahan ngaji mobil boga imahna agreg anu sakola babarengan jeung nya anak jari karyawan ngaletakan sepatu bos. Pikir kotak di dunia keneh. Ye di dieu sia seri-seri balik basa rakola deui. Maksudnya lain bahasa kalau keyakinan lempengkeun ka Gusti Allah. Pokos jelema da diangkat jadi waliullah udang ti peuting teh dibere daek bae jeung dibere berani bae sanajana aya nu paeh ti sisi ti gigir teh henteu kagentaran ku ayana pocong-pocong. Henteu gentar ku ayana kuntilanak, teu gentar ku ayana garong-garong. Iya atuh nya namanya na aing mah aing deuk ka Allah. Sugan dibere keder cangcet henteu udah mandi wudu Allahu akbar dibere daek deui maca sholawat teh eta dibere daek bae deui zikir nang saha eta lamun lain kayakinan jalamun dipaksakeun mah teu gering kamari ge anu maksakeun hudang mandi kuari geus aya diusah deui insan kuna dia mabok tahajud iya lain teh pitulung Allah ulah sembarangan mudah hawa nafsu capek kabeh ge ya ibadah make fikih mah capek lamun lain make thariqah make fikih mah capek sebab diatur ku fikih takbirna diatur babacaanna diatur capek biasa tapi lamun geus pertengahan ka ditu ngeunah sebab lain dirina perasaan tuh dina ilmu hakikat eta kos kitu masyaallah. Kangjeng Nabi teh nuju kulem di patempatan anu biasa di tempatan di badar harita kemah saaya-aya tapi antara sare jeung teu sare Kangjeng Nabi teh dibere ningali ku Gusti Allah masyaallah karim ialah mukjizat ditingalikeun ku Gusti Allah Quraisy kupar Quraisy ka Kangjeng Nabi dina setengah sare Kangjeng Nabi teh geuninganan ku Gusti Allah ditingalikeunana teh qalilan saeutik sabanding jeung kaayaan mukminin bahkan leuwih saeutik Kangjeng Nabi gugat teh masyaallah senyum-senyum jeung seri-seri langsung ngagerokeun para sahabat teh surti lantaran Kangjeng di mana kos kitu teh ya berita ilahi langsung caralik sadayana sahabat Kangjeng Nabi ngadeg di payunanana di hareupeun para sahabat nyaritakeun bieu mah Gusti Allah ningalikeun kasim kuring aya naon Gusti Rasul Gusti Allah teh ningalikeun kaayaan kaum Quraisy pimpinan Abu Jahal nu perang jeung urang teh korenganan qalilan saeutik sabanding jeung urang geus atuh ai kitu mah ulah sieun urang sapira 200-300 lawan cak sahabat Kanjeng Nabi teh ka Nabi Rasul ar-ru'ya haqqun lin Nabi impian nyata jelas pasti benerna ka Nabi dengan berita ti Kanjeng Nabi bahwa Quraisy anu bakal perang jeung mukminin cuma saeutik kuantitas bilanganana atuh pasuruh sahabat bungan ya 300 sikap ke urang kabeh tanpa senjata 300 habis ke urang dengan penuh keyakinan ku Kanjeng Nabi di bejaan saeutik Kanjeng Nabi ngabejaan teh lain sambarangan ngabejaan ternyata ti Gusti Allah atuh sahabat nu tadina sieun berani nu tadina borangan sigar nu tadina kurang sabar jadi sabar jeung tawakal wow satu suara siap masya Allah nang saha eta kos kitu lamun lain Allah nang saha walau arakahum katsiran lafashiltum wa latanaza'tum fil amr
lamun dikira-kirakeun Gusti Allah nempokeun ningalikeun ka Kangjeng Nabi tentang serangan-serangan nu bakal nyerang junud-junud tentara kufar Quraisy, pimpinan Abu Jahal didelekeun ku Gusti Allah ka Kangjeng Katsiran loba atulah pasyiltu maka niscaya sararieun borangan aranjeun kabeh Muhammad bahkan wala tanaza'tum pacekcokan perebutan antara berangkat perang terus perang jeung ulah teh meureunanan patarikan ieulah rahasia walakin Allah selamat cuman Allah hendak nyalametkeun aranjeun kabeh dengan cara Allah ulah sok pukar pikir Allah hendak nyalametkeun aranjeun ku cara Allah sakumaha Allah hendak ayakeun anjeun ku cara Allah hendak nyihatkeun anjeun ku cara Allah hendak ngageringkeun anjeun ku cara Allah kuari Allah hendak nyalametkeun ka anjeun ku cara Allah walakin Allah sallamakum sebab naon innahu alimun bidatis sudur sebab Allah lah nu maha uniga karena isi kandungan hati urang saha iwati Gusti Allah kandungan-kandungan isi kolbu rakyat Indonesia andai kata penuh kekhawatiran Allah maha uninga kemudian tina kekhawatiran eta pasti mengadakan rujukan perkumpulan elit politik jeung elit politik deui para hoas jeung para hoas deui para radikal jeung para radikal deui masyarakat jeung masyarakat deui lantaran di jero kolbu bangsa Indonesia aya kekhawatiran tentu ngayakeun musyawarah Allah nu maha uninga dengan gerak itu nah saha gerakna lamun lain Allah ketika Allah deuk nyalametkeun bangsana aya bae pitulung sarua jeung ketika Allah deuk hancurkeun bangsana sulit untuk ditulung hanya Allah innahu alimun bizatis untung di Indonesia masih keneh loba kiai-kiai nu ikhlas masih keneh loba politisi-politisi anu setengah ikhlas jasa malaya pedagang-pedagang nu ikhlas dermawan-dermawan nu ikhlas dengan etalah bisa teger negara tunggu bantuan Allah lamun Allah deuk nyalametkeun gampang walakin Allah sallamakum di antaranya babarieun Gusti Allah ningalikeun ka Kangjeng Nabi rombongan kufar Quraisy kadeleuna saeutik padahal 1000 tapi nu kadele cuma 200-300 bahkan lain sakitu 70 100 Masya Allah kan saeutik jasa tuh andai kata didelekeun loba lompat mukminin loba jasa Quraisy bahkan persiapan geus pohara jasa amunisina ge atuh geus moal kateter perlengkapan kurang daripada bunuh diri balik pasti gitu tetapi Allah deuk nyalametkeun kadeleuna saeutika wa idzurikumuhum idil taqaitum fi a'yunikum qalila ieu sebagai mujizat deui ngarah jadi perangna ingat anjeun Muhammad ketika Allah nempokeun ka aranjeun kabeh terhadap kufar Quraisy ayyuhal mu'minun idil taqaitum waktu anjeun paamprok campur dina peperangan dina matana qalilan saeutik sakadar 70-an atawa 100-an padahal eta teh 1000 kadeleuna teh ngan sakadar 70 kadeleuna ngan sakadar 100 nu pertama ditinggalikeun kadeleuna 300 kabelah dieuna 200 kabelah dieuna mah ku Gusti Allah ditinggalikeun teh langsung ka sahabatna tadi mah Kangjeng Nabi kuari mah sahabatna ditinggalikeun ku Gusti Allah rombongan Quraisy teh hanya sekedar 70 ka kerot sahabatna paling loba 100 anu sieun kabeh sahabat sekat habis musuh Allah sekedar 70 sekedar 100 sekat habis ulah diayak ke dalam dunia bayangkan 1000 tapi kadang 70 mukjizat Gusti Allah dumanta kiai lamun geus kataekan hijib baharna kiai geus kataekan hijib saipina kiai geus kataekan hijib nasorna ketika manehanana aya di lapangan perang leuh jelema 1000 kadeleuna ngan ge 2an puluhan jeung kadeleuna deui lain gede jelema teh sagede beuri tah
lamun urang geus kawirid hizib bahar hizib sef hizib nasor kadeleuna jelema geus kasagede beurit geus jadi kakarake lamun gedean ulah ka perang debatak tunggu komando waliullah lamun lain waliullah bisa perang liilai kalimatillah kudu ahli Allah perang napasna naon ieu napasna teh mah perang mah limbah jawara turunkeun limbah pabrik sama urusanana jawara turunkeun teh mah kostum langsung ngajakan kiai bobolokot teh kiai tungtung nama untung henteu teh kiai bloon teh kiai urusan limbah urusannya perpolitikan hanya pergeseran kursi ulah diajak kiai khas mah geus nyana bae teh urusanana sedih tikem dirinya sedih bacok politik bak Sunda hayo geus sedih tempas dan lain sebagainya ieu cabut ya asupkeun nyana teh mah tapi ketika napas agama kiai kudu ketika liilai kalimatillah kudu kiai ngan kiaina ulah kiai si eta atuh ai kudu untung bahasa karung 2 karung teu beres atuh mangkos kitu kiai anu daek berkorban anu mung dibeli karak anu nyana dibere ilham ku Gusti Allah tuturkeun ulah sieun teh bagus kitu mah zaman perang urang 45 melawan musuh Allah melawan Belanda lain saeutik dongeng Kiai Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Tasikmalaya termasuk Tangerang anu masyarakat ditampung di imah kemudian kiai nama cicing bae kita arasup ka meja masyarakat dia di desa Sukamantri asup ka dieu ka imah Abah Haji teh ieu imah aya meja aya nih Belanda nyeret asup ka dieu ka kolong meja sagede kolong meja ku sadesa coba pikir ku otak nyana ge di jero di kolong meja ngarobrol bae biar dia teu sadar kana bahwa nyana di kolong meja tolol teh coba atuh biasa aya asup aku ka kolong nyumput mana nyumput di dinya ayo nyumput tah sadesa nyumput kabeh ka dinya ka orok-orok tinggal Abah aja deh ngobrol jeung Belanda ada masalah di sini atuh bagaimana kelihatannya sama bos tadi pada masuk sini ada, coba lihat semua di duluan gue jalan ke kamar pada kemana itu ya Belanda konyong Belanda kita lihat sampai keluar deh terus beres keluar dulu nggak buru dulu lima tuh bahi sadar tak teh ke hati gue ay Allah dek alamat ke matu babari bae Masya Allah Karim nah iyalah ulah Kanjeng Rasul luhur teuing atuh tah ulah zaman para aulia Allah di zaman Abu Hasan Asyadzili di zaman Imam Mursi di zaman Ibnu Athaillah di zaman Syabdul Qadir Al-Jailani atawa wali sanga Syekh Maulana Hasanuddin ketika memberantas Inggris emang kumaha manusia nurunkeun angin di Gunung Karang nurunkeun krikil di Gunung Karang ketika satu utusan dekat Demak dihalangan ku tentara Inggris utusan Syekh Maulana Hasanuddin dihalangan ku tentara Inggris sedangkan ieu kan urgen kudu datang ke Demak nah di dieu Syekh Maulana Hasanuddin nyambat angin jeung krikil ti Gunung Karang tara teu puguh teu karuh anu datang nama seorang wali datang sorangan kadinya kunaon si golepak tentara Inggris moal ka hartiku ieu lamun Allah dek nyalametkeun mentak pasrahkeun ka Gusti Allah ulah sok ngandalkeun ijazah santri anu teu naon datang ka imah kuari magahan ngaji mobil boga imahna agreg anu sakola babarengan jeung nyana ku jari karyawan ngaletakan sapatu bos pikir kotak di dunia keneh ye di dieu sia seuri-seuri balik basa rakola deui maksudna lain basa kolot kayakinan lempengkeun ka Gusti Allah teh didelekeun ku Gusti Allah langsung ke sahabat tadi kan ka Kanjeng Nabi tadi mah walau arakahum mun Allah ningalikeun ka anjeun Muhammad ieu mah wa idzurikumuhum inget Muhammad ketika Allah nempokeun ka anjeun kabeh para sahabat ditempokeun ka para kafir Quraisy ternyata
kadeleuna saeutik sakadar 70 sakadar 100 wahum alpun padahal mas 1000 nu mantap ku Gusti Allah ditinggalikeun saeutik teh litu qadimu alaihi supaya maju berangkat perang ulah sieun haju ku Gusti Allah teh deui dimodelkeun abeh jadi perang wa yuqallilukum fi a'yunihim ngadadak di Gusti Allah mere saeutik dedeuleunana ka para mukminin di mata-mata para kafir Quraisy kufar Quraisy ge neuleuh ka para mukminin teh saeutik deui kan lamun mukminin deuleuh kufar Quraisy saeutik kufar Quraisy deuleuh mukminin saeutik atuh can jadi eta perang emang nu dimaksudna ge deuk dijadikeun ieu ku Gusti Allah perang teh ieu teh meme campu perang kadeuleuna saeutik maksudna supaya berperang liyaqdiyallahu amran kana maf'ula Allah deuk ngalaksanakeun urusan mutu Allah deuk dipigawe yakni deuk diperangkeun mukminin jeung musyrikin jeung kufar Quraisy nu dimaksud deuk dimenang nu dimaksud diperangkeun supaya kajahoan kaistimewaan mukminin saeutik bilanganna tapi menang dalam perang deuk embongkeun eta lamun mukmin deuk ditembongkeun menang deuk ditembongkeun jaya atuh emang nu Allah ieu aya bae ke jalanna sabalikna lamun deuk dielehkeun kayakeun kayanin dina perang Uhud lantaran kabita ku alam dunia atuh di dinya teh tergelincir eleh mukminin madak alkitab sia perang kadang menang kadang kalah tergantung kumaha kayakinanna lain bilangan jeung lain kekuatan tetapi keyakinan ke Gusti Allah dah Allah mere keyakinan ieu teh rahasia Allah dedeleuan sakitu lobana kok disaeutikeun pokos jelema da diangkat jadi waliullah udang ti peuting teh dibere daek bae jeung dibere berani bae sanajan aya nu paeh ti sisi gigir teh henteu kagentaran ku ayana pocong-pocong henteu gentar ku ayana kuntil anak teu gentar ku ayana garong-garong iya atuh nya namanya na aing mah aing deuk ka Allah sugan dibere keder cangcen henteu udah mandi wudu Allahu akbar dibere daek deui maca sholawat teh eta dibere daek bae deui zikir nang saha eta lamun lain kayakinan jalamun dipaksakeun mah teu gering kamari ge anu maksakeun hudang mandi kuari ge teh diusah deui insang kuna dia mabok tahajud iya lain teh pitulung Allah ulah sembarangan mudah hawa nafsu mah capek kabeh ge ya ibadah make fikih mah capek lamun lain make thariqah make fikih mah teu capek sebab diatur ku fikih takbirna diatur babacaanna diatur capek biasa tapi lamun geus pertengahan ka ditu ngeunah sebab lain dirina perasaan tuh dina ilmu hakikat eta geus kitu masyaallah Imam Abu Hasan Asyadzili boga murid ngaranna Imam Mursi boga murid ngaranna Ibnu Athaillah Imam Mursi urang Maroko ngan pindah ka Mesir cicingnya di Mesir terus boga pemajikan sanggeus boga pemajikan ngajar ngaji di samping ngaji tauhid fikih istimewa ngaji ilmu hakikat tidinya Imam Mursi inget ka guruna nu aya di Maroko lantaran boga madu asli resepen pisan guru mun ngadahar madu asli resepen teh lain menikmati ingat ka Kangjeng sebab Kangjeng suka pisan ngadahar madu asli maka dikirimkanlah 2 kali ku Imam Mursi petingin surat sebab dikirimkeun teh lain endek melalui manusia lain endek melalui jin tapi langsung ka Gusti Allah dina suratna assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum ya syekhi terus di jerona bahwa kaula ngirim madu 2 kali lewat laut wassalam tilmizuk wassalam murid bere mursyid langsung dikalautkeun ditepak doang laut ieu pangadatangkeun ka nagara Maroko nya
sing hade awas ya mun teu datang diancam jeung ku aing teu wali mah kos kitu supkeun ka laut Masya Allah hari Imam Mursyidna penting teh kapan sok ngalayang ke tempat-tempat murid ka wali-wali hiber kakarak gedeg hiber jol bae Syekh Abu Hasan Asadili hiber pakai jubah putih. Assalamualaikum kaget hi guru maneh ngirimkeun eta 2 koli madu melalui laut aing nyaho geter murid aju maneh guarin deuk hibran deuk ngalayat ka murid-murid perkumpulan di sekitar ieu nu aya di Yordan nu aya di Mesir nu aya di Mekah nu aya di Madinah nu aya di Yaman Mursi leutik tama kos kitu aing guru sia bisa aing ngadatangkeun sia kuari ti Mesir ka Jabal Qop di Jabal Qop ka dieu deui bari teh kudu ka manana percaya sia kae oh percaya jas ieu ulah waka dilakukeun ye kikiriman madu kos kieu ye atuh pentingan keneh sia bae ka aing da ditu hiber daripada ka murid-murid sia pohoan murid kada poho murid aing madu dikirimkeun ka laut aing cenah hiberan tolol teh coba tuh aing sia teu boga adab sia bisa kitu teh kapan ilmu hakikat teh ti aing atuh kunaon dikirimkeun ka laut teh aing teu nyaho hampura mah hampura sia yang didatangkeun ka Jabal Qop ti Jabal Qop ka dieu teh kudu ingkah bisa keba mah bisa kos kitu kunaon lantaran surga Firdaus geus disanggakeun ka kaula murid-murid anu bakal asup ka surga Firdaus teh geus dipasrahkeun ku Gusti Allah tetapi kaula mah embung lantaran jak Kangjeng Nabi ge henteu kitu ngan kula mah teu leupas ti Kangjeng Nabi eueuh hiji perkara sacetik poho ka Kangjeng Nabi titik sakitu bae mantak nanaon ge selalu niru Kangjeng Nabi iyalah jelema anu niru ka Kangjeng Nabi pasti Kangjeng Nabi na dibere mujizat nu niru-niru ka Kangjeng Nabi nyiplak ka Kangjeng Nabi dibere karomah kajen kukumahan kula ngabaikeun guru sare hamburat geus eta mah naon karang-karangna madu mangke dicokot ku kula geus ulah ya dicokot mah ulah geus salama ti hulang murid bentah hampura geus beres langsung hiber deui Syekh Abu Hasan Asadili langsung di laut aya muncul di mulut Maroko cik Abu Hasan hai madu ngomong sia ngomong barang ngomong teh nyaritakeun keaslian madu jeung henteu nu hiji ieu asli nu hiji teu asli kita bisa ngomong ka madu bisa ngomong kula asli ieu mah madu ieu nu ieu mah kula mah campur cenah teh tah dibalikeun deui ku si Abu Hasan Azhar he madu bebeakeun ka murid sia ka ditu bebeakeun ka nu ngirim sia murid aing bahwa kula teu ditarima lantaran teu asli beakeun nu ieu mah dibawa ka imah nu ieu barang datang itu Waalaikum salam masuk ayo masuk aduh tuh urang mah assalamualaikum teh paling ge simba urang mah assalamualaikum teh paling ge babaturan paling bahaya-bahaya nu lagi assalamualaikum biasa tamangge nah ieu aduh kula kita balik deui ku guru kula Syekh Abu Hasan Asadili kunaon emang lantaran kula ditanya keaslianana aju kula teu asli Masya Allah karim isin amat nu hiji deui mah asli teu kacampuran alhamdulillah cak muridna nu hiji asli nu hiji henteu dibalikeun deui nyaho nu asli nu henteu pan urang mah kawin ge isi budak bener henteu ya hese urang mah isi nurut moal ka aing ieu sebenarnya mah aing ai beungeutna mah bogoh sebenarnya ngan ieu Lampung ieu asana nu geus bado nyeri hate ieu Lampung ieu teh ya padahal di Lampung ya bae nu bageun
1000 hiji lah. Kai ilmu kewalian makan gosip. Masya Allah kan, lalu orang nyaritakeun peperangan nu dipimpin ku wali sanga ke iraha deui. Atuh sarua ketika maju, ketika mundur, ketika maju, ketika mundur sesuaikan izin perintah Allah. Nah iku hari langkah-langkah di Indonesia teh kan keur diopenan lantaran sangat dahsyat kecurigaan, pesimis urang geus mengarah. Alamun nu peduli kumaha ayalah insyaallah lalaunan untuk menyelamatkan bangsa jeung negara. Ketika Allah nek nyalametkeun aya bae, ketika Allah moal nyalametkeun atuh kandas, tinggal urang mangadoa mudah-mudahan Indonesia saralamet, mudah-mudahan bangsa Indonesia saralamet, negarawanana saralamet, jala lujur ulah aya indikator-indikator sehingga urang hirup di Indonesia sakumaha perjanjian karuhun urang merdeka zahiran wa batinan. Tuh kan geuna. Ya orang sadu ke rumah enak kuat. Masya Allah. Gila para aulia Allah. Urang lamun nyaritakeun kagagahan wali, kagagahan ibadah baheulana. Masa si Abu Bakar Siddiq bah saaya sarakaat bisa saquran, 2 rakaat saquran teh kumaha muji. Tahajud teh 2 rakaat, sarakaat saquran teh kumaha? Deuk kumaha? Aya deui tadarusna penting saquran bedang saquran. Ayo. Urang mah kadang digecek-gecek waduh, urang mah Quran tak leungit. Teu aya ke. Hayang sabulan sakali ge tamat Quran kumaha di mana Qur'anna meureun. Lain bulan Ramadan mah. Ramadan mah rada deureus we. Waliullah mah kos kararit. Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu anu ngirim susu geus dikirim ka Abu Bakar Siddiq lantaran Amirul Mukminin manehanana aju sahabat teh nu ngirimkeunana langsung diinum lek ba'da isya. Setelah diinum lain rarasaan lempek kalazatan tafakur ke Allah leungit. Masyaallah cek Abu Bakar Siddiq ye masyaallah ke ba'da nginum susu teka deuleu Allah nu biasa teu pernah teka deuleu Allah teh ku batahat teh ieu mah teka deuleu sama sakeun. Sahabat di luar seueur nu ngirim susuna aya ke dirinya langsung nangis. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu ngadoa ka Gusti Allah nu biasa ngadoa ka Gusti Allah, Allah na kadeuleu ieu mah kan henteu. Langsung tebe ngadoa kadeuleu jeung teu kadeuleu mah urusan kula pamere Gusti, tapi ari urusan Allah mah kan ningalikeun bae ka Gusti ka abdi Gusti nyanggakeun sadaya-daya. Ieu teh ya sabada ngaleueut susu kikiriman sahabat Gusti teu katempo ku abdi. Ayalah nyulusuk ngaranna ilham rahmani asup ka jero qalbu Abu Bakar Siddiq. Colok 3 kali. Beres. Selesai doa kadeuleu ku para sahabat. Langsung colok ka Gusti Abu Bakar Siddiq. Diutahkeun. Kalaluar susu kabeh. Aya nu ngalarang, Tuhan kan teu meunang. Makanan kudu dicolok lain deui urusanana cek si Abu Bakar Siddiq kepan deui beritana kaluarkeun kabeh. Setelah dikaluarkeun kabeh satetes acan Allah kadeuleu kakarak dirinya pidato Abu Bakar Siddiq bagi jelema nu berhikmah hati-hati tina makanan dicabut kalazatan ibadah, dicabut kenikmatan zikir tafakur. Ia melalui pencabutan etalah siksa bagi jelema-jelema nu berhikmah. Hati-hati makanan jeung minuman termasuk pakaian lantaran jadi gangguan kana kalazatan ibadah ka Gusti Allah. Atupan kuari mah kiaina ge diberean ku bupati malah proposal sabarapun kamaripun sakali ngariung 3.000 3 juta minta tambah deui. Eta kan teu beres. Makanan anu di pamarentah geus moal beres. Cek ulah moal yakin moal sebab pajak.
Kiai nu sok ngadahar duit ti pamarentah deulekeun datang ka lazat lagi ibadahna moal 100%. Lain sombong 100%. Seluruh waliullah nyaritakeun. Sina Abu Bakar Siddiq bae, Sina Abu Bakar Siddiq teu ngadahar susu pamere orenganan ditanyakan ku Sina Abu Bakar Siddiq, "Ceng, cara kurang, ieu susu nu saha nu abdi?" Haji eta kumaha kok bisa naon karang-karangna ngahalangan ki wallahu alam cek nanti ima embe abdi diperet-peret ku abdi disanggakeun ka tua jasa kitu abdi henteu macem-macem doa deui ka Gusti Allah nangis katingali ku Sayyidina Abu Bakar Siddiq minta penjelasan secara hakiki Gusti ari ieu susu kunaon bisa kos kitu oh embe nanya tuan kajukut batur. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb, ndek jadi ahli hakikat teh geus lain sambarangan emang kumaha gitu. Badak lamun aya jelema ngaku-ngaku ahli hakikat atawa katempona kurang berhakikat tapi ngagabrus bae duit pemerintah dilebok punyana, duit teu karuhan dilebok punyana, bohong. Tama lain ahli hakikat, hakeko. Dukun sama Gusti. Masya Allah iyalah ketika kisah Abu Hasan As-Sadzili diberi informasi ku salah satu muridna mama hampura murid-murid anu lain mah ku abdi tos dipandu sesuai jeung perintah mama teh alhamdulillah aya dina kausulan ka Allah baik anu ustad maupun anu kiai anu salalantri pedagang-pedagang ya alhamdulillah loba anu diberikan nikmatan tadarru ibadah ka Gusti Allah tapi aya hiji kiai teu daek usul-usul ka Gusti nyangakeun sadaya-daya di mana tuh di Uzbekistan sangarana pulang datang langsung ka ditu kabeneran nyanaker aya di sawah. Assalamualaikum. Salam. Oh, mak. Ayo maneh keur di dieu keur naon ieu maneh di dieu keur naon? Nyawa. Maksud nyawa naon? Apaan? Embe ge kudu diberenya tua. Geus kula ieu telanget tangan kanan parantengangan jukut jang marabat embe. Urang mah pacar gitu baik maksudna mah lain kitu sia mah kudu dijabarkeun we hese jeung bodoh mah maksudna leungeun katuh ieu jang dagang jang usaha neangan penghasilan jang ngahirupan awak jadi awak teh dianggap embe leungeun kenca leungeun kenca disebujikeun untuk tadarru ka Gusti Allah maksudna henteu dipake digawe berarti bagi dua hakek asli nama bagi dua berarti ieu teh jang 50% usaha 50% ibadah aya eta nu dileungeun maneh naon cek Imam Abu Hasan As-Sadzili ieu hasil tani abdi bubuahan jang naon jang para pembe nyana maksudna jeung pamajikan jeung anak kuari lain urusan hasil-hasil kos itu gampang tapi maneh teh ieu teu daek usul ka Allah leuwih berat ka dunya batan ka Allah tasbih mah dibabawa ceramah mah sapeuting tilu panggung oh riungan mah geus pohara ngaji mah pohara tapi hate maneh ka dunya bae iya tuh kumaha sekian lamun teu ka dunya mah pan boga tak kudu boga tanaga kudu boga boga anak boga pamajikan bahkan boga incu kumaha gas ngomong jeung nu kos kieu mah hararese sebab dalil ngabereleng bae dalilna ngabereleng bae jang diri lah jang pamajikan lah jang anak lah nah ya gas kieu bae balangkeun coba eta bubuahan balangkeun set jadi orang karak daulang cokot imbung sih ai tadi cokot eta teh bubuahan imbung jadi si besi nyantok sia ieu kiai kagegel orai kabeh kagegel orai tak kiai teh bentukna apaan sa
bentukna Fortuner, bentukna naon deui kana Pajero, bentukna naon deui hayu ngomong sia. Cokot teh ore cokot mu jaga besi nyantuk gede ore nu gede deui jeung calana pek ieu deure sabun teh calana apa cokot percaya ieu guru mana cokot ulah sieun sakumaha nyokot Kanjeng Nabi Musa ketika itekna dibalangkeun jadi ore cokot deui cokot huluna hulu aduh jadi anggur deui jadi apel deui jadi sagala rupa deui tah ku hari mah terserah maneh hakikatna ieu bubuahan ternyata orang maksudna kabeh kieu henteu tergantung kumaha jiwa-jiwa anu aya di batin aya nu dibalangkeun jadi orai dibalangkeun jadi buaya dibalangkeun jadi maung dibalangkeun jadi kadal dan lain-lain sebagainya. Ketika orang mencintai eta kos kitu. Ya Allah ya Rabb. Abi geus di ayeuna atuh teu hayang ai kos kitu mah. Lepaskeun dunia. Kumaha lamun dunia loba bae. Masalah tah mah pamere Allah. Aju hayang ngalepaskeun anak kumaha? 4 perkara cek Abu Hasan Asadzili. Jelema bisa hebat teh nomor kahiji di negara lamun aya imamna imam adil mukmin. Nomor kaduana di mana aya walian, nomor katilu di mana aya sidik, nomor kaopat di mana aya pengusaha nu dermawan. Baik di negara maupun di organisasi maupun di kelompok, lamun kumpul nu opat bakal hebat agama. Kaluarkeun dunia. Maksud kaluarkeun dunia teh mama kumaha nu aya tasarruf-tasarrufkeun. Nu eueuh ulah jadi pikiran. Ulah nyaho ka jelema cinta dunia jeung henteu tergantung kumaha geraknya nana. Lamun geraknya nak nu loba dunia daek kaluarkeun jang syiar agama Allah nu eueuh teu dipikiran eta jelema di jero hatena eueuh duniaan sanajan duniana numpuk tapi lamun aya jelema boga duit 1 juta ge ngan sakadar 50.000 bae sodakona eta jelema nya susah nya cinta dunia pan beungeut sia eta kabeh beungeut sia eta kabeh sia teh mungkin ka dieu eta wa kuluhum ba waliullah majauhan ka jelema nu cinta dunia jeung teu cinta dunia tina digerak-gerakna jai dunia mah pamere Allah lantaran atuh didatangkeun ge ku Allah teu kumaha atuh usaha haji untung aya nu mere dan lain sebagainya atuh dunia dikumpulkeun ku Gusti Allah teh kapan laisa bidzatiha nu dimaksud laisa maksudan bidzatiha dunia ulah dimaksud zatna tapi ahwal dunia jadikeunlah jamzadan lil mi'ad bekal ke akhirat melalui orang boga dunia bisa ke Mekah melalui boga dunia orang bisa zakat melalui dunia bisa orang sodako fakir miskin melalui dunia orang bisa ngabangun masjid melalui dunia orang bisa ngabangun majlis iyalah laisa baksudan lidzawatiha lain nu dimaksud ku zat dunia tetapi jadikeun sebagai zadan lil mi'ad eta dunia diudag-udag ge dunia teh kurang ai lain wayahna mah atuh leupas naik sanajan cicing bae ge urang dunia bakal loba maloba nu dedeule gerakna cinta dunia jeung teu cinta dunia bukan jeung Rasul maha uninga para sahabat sangat uninga para aulia Allah ge nyaho nah ilah soal-soal mukjizat ilah soal-soal karamah ilah soal-soal maunah ulang menceritakan seputar mujizat Kanjeng Rasul luar biasa atuh mujizat bae mal kaharti ku akal sebab naon Kanjeng Nabi Ibrahim dibeuleum ku naon kerek di jero seuneu haju tangkal apel tangkal anggur jarang sanes 40 poe teh cak Raja Namrud boga pasti geseng ku naon keur kerek kesangan indah teh masyaallah tatangkalan jararadi bingung Raja Namrud mujizat ketika Kanjeng Nabi Yunus lantaran aya hawa nafsuan saeutik tanpa bebeja heula menghindar ti kaumna ti Ninawi maka nyana disiksa ku Gusti Allah secara zahir dibalangkeun ka laut asup ka jero beuteung laut tapi justru di jero beuteung nempo Allah teu kaharti ku urang di dasar laut nempo Allah
Kanjeng Nabi Musa titah muda aja ke Gunung Tursina. Mun urang geus pernah jalan Mesir, Yordan, bakal ketempo Gunung Tursina. Masya Allah, gersang anu luar biasa. Ketika Kanjeng Nabi Musa datang ikhlas nalai berangkat set muka lama jeung Gusti Allah kharra sa'iqa, justru di gunung nempo Allah. Kanjeng Nabi Yusuf secara zahir dianiaya, tetapi ketika diasupkeun ke sumur baseuh di jero cai henteu bisa napas sangat luar biasa, cicing di luhur batu, justru kapanggih jeung Allah di jero sumur. Mantap ulah kaget lamun kadeulina secara zahir keur dihinakeun, buat teuing aya dina kabahagiaan, buat teuing keur kabeneran, keur hina jasa orenganan keur aya dina kasukaan jeung Allah. Sebab kos gitulah para waliullah bahasa Nazazili dek ziarah ka guruna sanggeus ziarah hayang marilu kabeh, sanggeusna hayang marilu teu bisa katahan milu. Aya beureung bangsa sekitar 50-an mamilu. Begitu datang ka makom, aduh, jika bahasan ieu ziarah teu beres ya, lantaran aya jamaah-jamaah anu sangat cinta dunia. Ayeuna bahasana sadili nemu ka baju, kabeh dibuka, make ihram doang. Make baju ihram doang, ketika make baju ihram kunaon murudul di gunung-gunung di mamanan sasalaman kabeh. Ribuan jelema bingung murid-muridna. Geus beres sasalaman lobaan para wali-wali Allah, nyana karek make baju biasa deui. Kan ditanya, "Mama, kunaon sih make bubuka?" Lantaran mama ieu sebenarnya mah ngadidik marane. Maneh mah bu ibadah teh kudu make sorban lu bagus bae. Bu make baju kudu mahal bae. Samping lamun teu tamer teu jadi. Maneh mah pohara jasa. Kitu kene kendaraan. Nah eta teh hahalang ka Allah mantap kudu dibuka. Ieu baju teh jadi penghalang. Nya maneh sebenarnya mah geus ketika make ihram maka langsung ka Gusti Allah. Datanglah para wali-wali Allah. Tuh urang makan kudu make jas bae. Oh, mun teu make jas eta kurang pede. Aduh, masyaallah. Ya ecek-ecek tah jelema pas kitu kan. Masyaallah, dari makhluk kaya gadeuleun ku makhluk deui. Tah badak urang ihramna lepaskeun urusan dunia. Ya Allah, ya Rabb, cara-cara ibadah ka Gusti Allah mantap para waliullah. Lamun ti peuting kadang-kadang nya nama make kaos ibadah ka Gusti Allah. Beda jeung pikih mah bersyukur make baju nu bagus lantaran dibere nikmat ku Gusti Allah. Tapi lamun kagak bawa ka jero hate teu keur tahiyat ge bagus amat ieu baju mahal gara ieu baju. Manya ibadah kos kitu. Bekas take baju nu pangjorena, kaos nu pangjorena. Loba nu make ihram bae ti penting waliullah. Urang lamun ka Habib Lutfi ka ditu nya make urang mah di dieu make jas. Make samping bagus nya make kaos. Aju samping nggak sebelah tuh hari nu di zarahan kurang sebelah bajuna ai urang gagah jasa horenganan ai hatena mana jeung Allah ai urang mah jeung artis atuh pan tololan urang nya seuri bae nya teu make kopeh-kopeh aca urang mah udang-udang kuade apa sewaktu-waktu seperti kitu eta teh ya maksudna gadidik ka urang. Nah perjalanan Kanjeng Rasul matu langsung dipantau ku Gusti Allah. Peperangan Badar katingalina saeutik ku Kanjeng Rasul teh, bahkan katingali ku para sahabat saeutik, bahkan para kufar Quraisy teh ningalina deui saeutik ka para mukminin. Akibatina titinggalian kedua belah pihak saeutik terjadilah peperangan. Itulah Gusti Allah dek jadikeun peperangan liyaqdiyallahu amran kana maf'ula. Memang dek dijadikeun ku Gusti Allah, dek dipigawe ku Gusti Allah. Eta teh titinggalian memeder perang barang perang falammal tahama arahum iyyahum mithlaihin barang berperang beda kufar Quraisy ningali mukminin nu tadina saeutik ternyata 2 kali lipat nyana kadaleuna. Ieu dikitukeun ku Gusti Allah 2 kali lipat nyana bawa 1000 titinggalian kufar Quraisy mukminin teh aya 2000 2 kali lipat nyana. Kan gimbir, wah lobaan amat padahal mah malaikat tarurun ti langit.
ngebantu prajurit Badar. Atuh itu sahabatnya kaget. Bah kaget dah. Kaget tuh di luhur kuda saya ya atau lempang saya ya. Encan ge dibacokeun geus paeh heula. Kakara kieu doang pedang itu geus paeh. Ih, nya kumaha sih? Tiraja sahabat teh aing perang ti resep cek ieu. Atuh resep eta atuh pedang di kieu-kieu bae tadi kitu-kitukeun pedang teh. Asal detik kitukeun paeh, tegeukeun paeh, tegeukeun paeh. Hayang geura kapanggijeun Kangjeng Nabi ieu sih kumaha lalakon. Ada tekos kitu tah. Ngan aya suara-suara di luar suara makhluk biasa, isaha aya nu nempo sosok kitu kuda kitu ditumpakan ku jelema make jubah hejo aya nu nempo aya suarana doang kagetlah sahabat paraeh kupar Quraisy termasuk Abu Jahal selesai bebeja ka Kangjeng geus surti maneh manggih kaanehan kan mohon aya suara-suara kan mohon aya nu nempokan maka jaruban etalah bantuan Allah malaikat diutus padahal mah teu kudu kitu Gusti Allah urang bae dijieun gagah tetapi kos kitulah sunnatullah Allah dek nyalametkeun ka urang maka Allah lah anu bertindak geus Allah dek nyalametkeun urang babarieun Gusti Allah musuh kadeuleuna saeutik urang kadeuleuna saeutik ketika der musuh neuleuh urang teh lobaan atuh der bae tah ieu lah rahasia dibalik rahasia nu urang teu bisa mukakeun hanya Gusti Allah nu boga mantap wa ilallahi turja'ul umur ka Gusti Allah hungkul dibalikeun sakabeh perkara tinggal urangna bae wari urang tata keyakinan urang ka Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala mudah-mudahan urang diberi cinta jasa ka Gusti Allah cinta pisan ka Kangjeng Rasulullah Muhammad cinta jasa urang ka khulafaur rasyidin cinta urang ka para aulia-aulia Allah cinta urang ka para sholihin sehingga urang di akhirat dihijikeun di bawah bendera Kangjeng Rasulullah babarengan jeung ahli Allah menuju surga Allah Subhanahu wa taala leuwih-leuwih urang cinta ka ahli Badar sebagai pejuang anu tidak pernah terlupakan di dunia sampai kiamat. Wallahu a'lam. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma dzikra. Tawi ikilah iki kusujib bala tetep dalam mertalakeun barang kang den tuturya ma fi malahinir ruh dalam pirang-pirang peperangan negara Romawi wa tawaturiha lan tumpa-tumpane malahi matada'il umam ala ahli Islam ngajak pirang-pirang umat ingat sa ahli Islam fihi al hadits sabiq akhir al bab qablah ikut tetep ing dalam bab tawi hadis kang dingin dalam akhir bab qablahu dalam sadurungnya bab kapil hadis lan ikut tetep ing dalam hadis utawi anna Rasulullah satuhuna Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kumajab Kangjeng Rasulullah satu salih hukum Rum besok bakal darame ing sira kabeh apa negara Rum ahli Rum sulhan aminan kalawan damai kang aman sumatak zuna antum kali-kali merangan sira kabeh antum tegese sira kabeh wa hum adaw le utawi ya Rum iku ngamusuhan ya Rum abun sorun maka den tulung sira kabeh tuk namun lan den jarahi sira kabeh dan untungaken siraka bentus lamun dan salabatkan siraka sumatan salipuna kari-kari nego siraka behadatan zilu malam maranggon siraka benda barohin di taluli dalam padang kang anduene luhur yarfa'u rajul maka ngangkatkan sepong lanang baina ahli salib as-saliba dalam antarane ahli salib ing salib ya gulu maka ngucap rajul bilibas salib wis dan lidih apa salib yaghdabur rajulun minal muslimin maka bendu sapong lanang kang saking muslimin fayaqumu maka ngadeg rajulun minal muslimin ilaihi maring ar-rajul ayadbahu maka nolak ya ar-rajul ing ar-rajul baina ahli salib fa inda zalika maka ing dalem nalikan emang kono yadfa'uhu yazurun perang apa alirum payah camiuna lan kumpul ya ruh lil malamati kadua peperangan payatuna tahta samani laraya
maka pada nekatar kaya ing dalam asor-asor 80 bendera tahta kulli rayatin 12 alfan ikut tetepi dalam saban-saban asor-asor saban bendera utai 12.000. Zada Abu Daud wisata Imam Abu Daud tasurul muslimun ila asdahatihim lan bergerak merantak sapa muslimun kabemari pirang peperang muslimun payuk tatwaluna maka den bunuh ya muslimun kabeh. Fikirullahu ta'ala tilkal asabah bisyahadah akan ngamuliakan sapa Allah ta'ala yang mangkona asabah kalawan syahadah. Fi riwayatin ukhra dan ikut bilang tangone li Abi Daud agari kada Imam Abu Daud dan Nabi Daud ani Nabi saking kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam gola lan ucap kanjeng Nabi al malhamatul kubra afatul Konstantinia utawi peperangan kang gede lan den buka den bongkar Konstantinia khuruji dajjal lan metu dajjal fi 7 asyhur ikut tetap ing dalam pitu pirang-pirang bulan. Wa fi riwayatul Ibnu Majah dan ikut dalam riwayat dari Ibnu Majah wa Tirmidzi bainal malham wa fatil Madinah itu ikut tetap ing dalam antara perang dan bongkar Madinah situ sini utai 6 pirang tahun wa khuruj dajjal bisabi halan betune dajjal ing dalam tahun kang kaping 7. Di awal bab jaritakeun tentang peperangan jeung tanda-tanda peperangan dilanjut ke urusan tentang kamonesan muslimin dalam perang kemudian terjadi kekalahan kejayaan Islam dicaritakeun ku Kangjeng Nabi khairul qurun qarni Sumayalunahum kurun Kangjeng langsung informasi di Allah kurun sahabat masih dekat ke Kangjeng Rasul kurun tabi'in hanet jeung para sahabat atsbat tabi'in masih kene luar biasa tidinya kabelah dina pacacokan setiap 100 tahun bakal muncul seorang pejuang bakal muncul seorang pelopor di Islam baik eta kelas internasional maupun nasional di tiap negara bakal aya la yazalu mati zahirina 'alal haq wali-wali Allah setiap satu abad bakal muncul baik di perpolitikan di perekonomian di perbudayaan di berbagai ilmiah aya baik adapun lila jeung sakedeungna tergantung kumaha Gusti Allah muncul terus sampai ke zaman Wali Songo setelah 500 tahun dunia dikuasai ku Islam perpolitikan dan perekonomian budaya sangat menguasai di mana-mana duit anu berlaku adalah duit dinar duit dirham tetapi tidak sampai 1 abad Kristen menyerang kembali per detik ieu encan nyat deui Islam ayah muncul coba sekedar muncul ayah muncul coba sekedar muncul teu kaget bagi kiai-kiai nu sok macaan tafsir teu kaget kiai-kiai nu sok macaan hadis teu kaget kiai-kiai nu sok macaan sejarah lantaran setiap kejadian horeng geus dicaritakeun ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu kaliwat ialah mukjizat Kangjeng mere informasi ti Kangjeng datang ka Kangjeng Nabi Adam samemeh Kangjeng diinformasikan samemeh Kangjeng aya apaleun Kangjeng datang ka penciptaan pembuatan Kangjeng Nabi Adam dicaritakeun ku Kangjeng di zaman Kangjeng geus puguh dicaritakeun sabada Kangjeng terus caritakeun bakal kejadian anu bakal kejadian nu kaliwat datang ke kiamat bahkan alam barzakh ku Kangjeng Nabi dicaritakeun alam mahsyar timbangan jembatan Shiratal Mustaqim alam akhirat surga jeung neraka geus dicaritakeun ku Kangjeng Nabi tinggal saha nu dibere hidayah jeung teu nyanggakeun ka Gusti Allah informasi mah geus kumplit baca elektronik komo ayeuna mah HP jeung sajabat tergantung kumaha perlindungan Allah nyalametkeun ka diri masing-masing mudah-mudahan urang kabehan dilindungi disalametkeun
sehingga orang mah beda jeung batur mah abrut-abrutan orang mah tetep pakai filter sebab orang aya anu naungi ialah Gusti Allah Subhanahu. Ieu babrek jaritakeun kajadian nagara Rum, peperangan Romawi jeung tawaturna ngajak umat atas ahli Islam. Fil hadis as-sabiq akhir al-bab qablah masih patali. Dina hadis ieu aya kecapan anna Rasulullah sayyana kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nyarios ieu satu solihukum rum sulhan aminan. Orang Romawi kekentongna Kristen anu kuari peradabanana pohara Roma Mekah negara Islam, Roma negara Kristen. Seluruh Injil, Taurat, Zabur aya di Roma. Apaleun nya bahwa Zabur, Taurat, Injil telah disalin oleh Al-Quran, tetapi nyana melihat sebelah mata bantak loba anu arasuk Islam ketika membaca Injil asli, Taurat asli. Benediktus ge asup Islam, termasuk Pauli masih cuman terjelas. Nah loba bisa Inggris, Jerman, Amerika, pembesar-pembesar Kristen arasuk Islam. Tetapi terlepas tidak penganiayaan dan pembunuhan, kurang kumaha Lady Di, kurang kumaha termasuk Stephen, kurang kumaha Kid Stephen dan lain-lain sebagai nurasuk Islam, dipersulit kehidupan anak seperti Muhammad Ali dibuat ke Parkinson. Kemudian penyanyi nu ternama nu sok ancul-anculan teh Michael Jackson satu. Ngejak sih ya. Tuh. Gitulah orang-orang kafir luar biasa, penganiayaan termasuk jelema-jelema nu meunang hidayah, tetapi hampir karuat kabeh. Kuari dipersulit mantan petinju kelas dunia Mike Tyson nyana berkomentar sangat dipersulit, kesalahan seetik wah, tetapi besar hatinya lantaran nyana guguru torikohna di Muhammad Ali, nyana bertorikoh di Muhammad Ali Saziliyah. Muhammad Ali teh torikohna Saziliyah, mantak tadi dibahas Saziliyah tetap ulah elek Muhammad Ali dia ji Muhammad Ali menjadi wali mun cara wali teh mah wallahu alam ya unu nyaho kawalianana nu jelasna lamun urang maca manaqibna pohara Muhammad Ali. Perjuangan Islam di Amerika teh lain lalagaan, setelah nyana bertorikoh Saziliyah boga murid eta lah Michael Jackson Mike Tyson mantak nyana wasiat nyana mun kula dikuburkeun nu nguburkeunna murid kula nu ngaran Mike Tyson atuh dikuburkeun. Urang mah secara zahir kan biasa bae horenganan Mike Tyson teh geus bisa hiber namun naik kapal. Babari amat lah hiber teh. Masya Allah. Terus pergolakan politik, pergolakan ekonomi, budaya, moal eureun-eureun terus bae di zaman enjing Nabi Adam geus mulai pertempuran antara putra jeung putra.
Terus di zaman Kangjeng Nabi Idris diangkat Kangjeng Nabi Idris, Kangjeng Nabi Nuh disiksa umatna, kurang sisa-sisa penyiksaan kaum Kangjeng Nabi Nuh. Alhamdulillah ambalayah deui. Setiap nabi diturunkan penyiksaan terhadap nabi jeung umat pohara. Paling dahsyat Kangjeng Nabi Musa alaihi salam. Lanjut terus ke Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Terus dilanjut ke kunjungan alam Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dahsyat-dahsyatna penginjil di Mekah, penginjil di berbagai negara. Pertaurat jelas cerita Injil Taurat ahli kitab disebut dan campur tepung arah di tengah-tengah carut marutna pembudayaan ideologi jeung sajabana lantaran anu berlaku hukum rimba saha kuat eta menang, saha gagah eta menang, rimba ngaran. Di tengah-tengah carut marut budaya ideologi ekonomi tepung aturan muncullah Kangjeng Nabi urang, Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkeun ku urang Mekah anu sakitu panasna, adab anu sakitu pohara, sahaok anu gablok, tapi Kangjeng muncul di dieu ulah akeh. Setiap rasul dilahirkan seperti itu hampir. Ketika Kangjeng Nabi Musa alaihi salam lahir ke alam dunia dek ngalawan Fir'aun, justru dihirupeunana diais ku Fir'aun. Orok-orok sekitarna Mesir, Yordan bunuh kabeh. Justru nu bakal ngelehkeun Fir'aun diais ku Fir'aun. Iyalah keistimewaan Gusti Allah nyieun seorang prajurit propor, seorang brilian ulah kaget diais, diasuh, batur dibunuh, justru nyana dihuapan. Kanjeng Nabi gitu, maka sorangan dan lain-lain sebagainya. Ih, tegerata. Ulah can cahaya Kanjeng Nabi lahir yatim. Urang mah kuari lu cenah kula mah kumaha doang. Ya budak baru-baru perang budak karena ditinggalkeun ku kolot pegang pantog beungkas lawang sia ku aing. Aduh. Kok malah naik kiai leungit motor aja cari ya. Nges. Men tadi ka ditu ka Zaki. Ulah cari ulah ngeluh perjuangan terus. Engke loba nu ngahile dan kaji terus bae. Hayu satungtung can diusir mah ayo bae. Ngomong mah hampang. Satu hukum rum lantaran gerakan-gerakan Kangjeng Nabi pohar sehingga tumbang musyrikin kafirin kufar Yahudi di Madinah lari ke Israel, lari ke Roma, lari ke Eropa. Didinya nyana lain salari-lari nah orang membangun kekuatan. Kangjeng geus carita guli batur rum bakal hancur. Kudahsyatna kekuatan mukminin dipimpin ku para sahabat, dilanjut ku para tabi'in. Kalah bakal ngerum. Terjadilah tidinya eleh lah Roma guli batur bi adal os. Tidinya bakal terus ngayakeun perdamaian eta sakadang rum. Ahli-ahli Romawi minta perlindungan kaum mukminin, minta perdamaian supaya disalamatkeun, sulhan aminan ulah datang ka dihancurkeun dihabiskeun. Atuh terus alhamdulillah mukminin mah piawai leuleuy, nu penting mah ulah aya gerakan-gerakan nyerang ka mukminin kafir teh. Tidinya terus umat tagzuna antum bakal parang anjeun teh wa humadau ahli rum bakal ngamusuhan ka anjeun perang dahsyat kembali. Engke fatun saru
maneh menang wa tugnamun untung dunia akhirat tuslamun disalamatkan selesai dunia dikuasai ku Islam zaman tabi muncul raja-raja ngan dua Kisra jeung Wabeh di berbagai negara muncul laletik-laletik terpengaruh sumatan soifuna tulu mane baralik kabeh dengan kemenangan mukminin terus ibadah ka Gusti Allah perjuangan dilanjutkan terus ternyata orenganan orang Kristen mah orang Yahudi mah terus baik nyana yen akal-akalan kumaha kahayangna ayeuna mukminin teh loba nu lalepas tina nyekelan kakuatan perjanjian Al-Qur'anul Karim kabongbroy ku kamewahan aya anu dicicingkeun dina kedudukan aya anu dibere dunia kumaha kahayangna diloloh ku orang rum hayang kakayaan tah hayang kakawasan tah dibere diajak kerjasama akhirna atuh manehna aya kalonggaran kuari manggeus bergaining antara Islam jeung kafir zaman eta aya bahasa saling menghargai jeung saling menghormati mata Kangjeng Nabi nyaritakeun setelah kemenangan hatta tanzilu maneh caricing bi marajin zitalul di tempat padang anu luhur dua arti luhur tempat luhur wawasan dibere kaluhuran pangkat dibere kaluhuran dunia ngahijilah nyana teh boga rasa janasa aing teh hebat kuari mah boga kedudukan bahasa bibir nama ieu teh jang berjuang aing boga kedudukan jang memperjuangkeun lamun henteu kitu mah engke bakal nana nakal aing boga dunia jang berjuang hayu be terus kos kuari be kiai dibere ku harita nu jang berjuang moal beres agama dibere ku musuh moal beres blon dake kos eueuh deui bae pengusaha Islam meniluluh menuju cium tangan deh cium tangan Masya Allah kamari orang ka ibu urang sarereha cium tangan geus babadi teman istighfarana gampang ibu doli ge geus istighfar bae gitu heeh lamun naik deui mah tuh tuh nah terus dibere ya karim tidinya ngarasa boga angin deui Kristen teh Yahudi teh atuh payar paur rajul baina ahli salib seorang lalaki teh ngangkatkeun salib deui diangkat Kristen bisa ngangkat salib deui anu tadina salib tumbang tidak ada persaliban di dunia gereja mana bae boro-boro di daerah-daerah rumna ge umbang salib teh salib sama sekali lantaran Islam kabongbroy dibere ieu daek dibere itu daek dibere ieu daek dibere itu daek nyana merasa aman sebab pengamananna eta lalu disumbang punya anak salib naik deui Masya Allah karim yarfa'us rajul baina al-salib was-salib payaqulu cek manehana gulibas salib hei salib geus hancur ulah ditaekeun nyana ngomong geus kitu aya nu ngomong deui jelema jahe salib ulah ditaekeun awas geus hancur salib mah tetapi payakul rajulun minal muslimin seorang lalaki di golongan muslimin nu kabere anu kasumbang nyana payakumu naik nangtung payat pauh cek nyana teh ulah coba-coba urang hirup teh ulah sok sangeunah-ngeunah urang bae urang kerjasama atuh nyana-nyana urang-urang geus kabere mah kos kitu teu bisa ngomong cau
Masya Allah karim. Iya orang lalakon koski atuh komo kuari atuh komo kuahari jelema-jelema nu kabere teh tadi ngahalangan karena perjuangan Islam. Urang lamun seputar Indonesia kuari seputar Indonesia teh kuari urang muringkak mulu atuh nu berjuang Islam nu halangan Islam nya nama hanya sakadar mere tah si eta bere tah organisasi eta bere tah pemimpin eta bere Islam dia muncul tak dengan ilai kalimatillah teu hayang negara teh negara Islam tapi atulah terlalu menghina terhadap Islam. Al-Quran dihina, Kanjeng Nabi dihina, urang sementara nyawa petunjuk di Allah jeung Kanjeng Nabi, Kanjeng Nabi nu mere petunjuk dihina, Quran anu jadi paduan urang dihina, nyawa taruhanana. Ketika orang berangkat lain dek naon hanya jangan menghina Al-Quranul Karim. Nu ngahalanganana si eta nu ngaulah-ulahna ge si eta boga pondok pasantren, boga majelis ta'lim, boga majelis ta'lim, boga pondok pesantren mudirun. Nu ngahalanganana. Masya Allah karim. Satu sisi orang hayang berjuang teh lain dek naon terlalu menghina peradaban Indonesia mah lain kos gitu. Masa sih ngomong sangeunah-ngeunah apa itu Habib ngapain dia diam di situ pulanglah ke Arab aing kadadengkeun bae ku ceuli aing katumikeun aing baliklah sia ke Arab ji atuh sia ge urang RRC modal balik sia ka ditu pada eta urang lamun dilayanan jadilah dulu. Tetapi orang minta ke Gusti Allah supaya tidak ada huru hara, tetapi ieu sungutnya supaya kakunci bila perlu setruk. Tuh siapa sok adu leuwih yang aminana dasar siapa hasud. Lain aing mah lain kos itu mancing sia aing mah. Mudah-mudahan diberi hidayah ya Allah. Innaka la tahdi sanyana anjeunna teu meunang pituduh ya Allah. Ihdi qalbah ya Allah. Bere petunjuk ya Allah minimal sumutna ngomongnya nak saya kan muridnya Gus Dur atau Gus Dur mah Islam wali sia hanya murid kafir ye sok sangeunah-ngeunah ini dari Gus Dur mah muslim sia lamun sia dari Gus Dur Islam atuh sia cabok wae sia tutungtung nama aing nyabok deui Ji emang nuker marahin di luhur teh presiden, nuker marahin di luhur teh wakilna, nuker marahin di luhur menteri-menterina, nuker marahin di luhur MPR-na, nuker marahin di luhur DPR pusatna, nuker marahin di luhur gubernurna, bupatina. Emang orang sebagai rakyat teh nonton teh neulekeun kitu. Kaluar teh ti aturan Pancasila, kaluar henteu tina NKRI, kaluar henteu tina aturan-aturan budaya Islam. Awas ya. Parangsana. Eta kos kitu. Ibu Pertiwi lain miliknya anak. Nu urang kabehan kudu dipertahankeun ku urang. Polisi nyebutkeun awas jangan keluar ke NKRI, TNI kalau ngomong awas jangan keluar dari TNI. Pemerintah gitu dari NKRI, pemerintah gitu kene. Ini udah keluar dari NKRI. Pengusaha gitu kene kunaon perebut NKRI garoblok. Atuh daya aturanan NKRI mah. Atau kunaon diperebut itu sudah keluar dari NKRI. Ini udah keluar disatukan. Polisi asa Pak NKRI na kubu korupsi ngalulu. Buku di jalan ge masyarakat asal aya polisi bisa geter bae. Tanda teh jujur berarti ngana. Asal naik motor polisi bae balik deui lah. Kurang ada rumit. Berarti tanda teh jujur. Jo okos kiai datang. Wah, hayang kiai eta mah. Habib datang, hayang emang. Berarti teh jujur. Jalamun Habib jujur kiai jujur mah harayangin jelema kadatangan. Ketika teu hayang jujur berarti tinggal kitu bae urang nyalah-nyalahkeun sasaha. Atuh perasaan. Masyaallah karim tah. Lamun geus kos kitu berarti kadatangan pengacara teh pangblulu hakim kobo. Ada kayak hakim anu tobat di abah baheula lantaran nyanda jadi hakim, sageus jadi hakim moal bejakeun sasahana gendut beuteungna gendut di Jakarta. Gendut beuteungna. Geus bisa diobatan ka mana-mana. Akhirnya abah diondang dari itu kurang leutik kene. Tuh biasa abah mah teu bisa nanaon ieu. Kita dicekel embung cak abah besi tepa.
aduh ada seri lain cerik lain diberi cai baik cai terus baca hadiah alhamdulillah lah cageun salamet ka dieu 7 turunan kula diberi hayang jadi hakim anak kula dicu kula dek tobat Gusti Allah nyana nyaritakeun kahirupan hakim halalna eta mah salah sahiji hakim di Jakarta anu tobat urang Medan Medan Campung Lampung. Nah, ieu keur carita atuh aya we nu jujur mah polisi ge loba anu jujur, nu tasawuf ge aya polisi. Den pusi mah aing ngayakeun sageus eueuh teu labayan menghukumi sendiri blon sia. Je eta polisi tidur tasawuf eta. Ih, sok sabarangan. Niat daya kene jatuh pemerintah gaya sarua bae lah aya nu henteu mah aya tinggal urang nuturkeun nurada bae murada. Nah ieu keur lalakon ucapan Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika satu kelompok Islam berjuang untuk menurunkan salib ternyata dari salah satu muslimin mukminin bahkan berkelompok melarang sebab ngana geus kabere kabombroy kitulah yagzuru fa inda zalik ketika terjadi penolakan seperti itu Rum kembali memerangi Islam wa yatabi'una kumpul lil malhamati untuk peperangan fayatuna tahta sabani raraya nyana berangkat lain sarum-rumna tetapi di bawah 80 bendera berarti multi dengan bendera kos kuari percis sakumaha nu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi. Amerika bergerak, Inggris, Jerman, Belanda, Prancis multi di jerona Inggris kabogaan anak buah A B C D itu kayak Belanda A B C D dihitung leuwih ti 80 berarti seluruhnya ikut ke Amerika hanya untuk memerangi Baghdad, hanya untuk memerangi Syria, hanya untuk memerangi menumbangkan Turki Utsmaniyah. Seperti eta Allah geus dicaritakeun ku Kangjeng Nabi. Masya Allah karim ulah kaget ieu ceritaan Kangjeng Nabi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun wahyu ti Gusti Allah. Berangkat nyana dengan multi otomatis atau peperangan kajian kumaha ge kullu rayatin ta'asyara alfan setiap bendera 12.000 sementara ayat 80 bendera 80 kali 12.000 ieu keur carita Kangjeng Nabi pohara moal menang mukmin ngalawan kafir dahsyatna luar biasa. Zada Abu Daud tafurul muslimun ila istihatim berangkatlah bergerak muslimun apapun yang terjadi untuk melawan melalui persenjataan anak bayak katiluan peranglah nyana otomatis terbunuhlah muslim. Berapa ribu yang terbunuh di Irak, berapa ribu yang terbunuh di Syria, berapa ribu yang terbunuh di Yaman. Ieu kakarak saat ieu encan urang mencarita memeh urang menceritakeun memeh ieu kula dicaritakeun zaman Kennedy terus ke belah dieuna zaman dan lain-lain sebagian bisa memeh peperangan terus teu eureun-eureun tetapi mukmin setelah wali songo kadieuna teu pernah menang lantaran urang kabombore ku pamere. Lamun kiai geus daek dibere ku Kristen, lamun kiai geus daek dibere ku Yahudi, organisasi disumbang ku Kristen, organisasi disumbang ku Yahudi, di mana bisa menang atuh? Di manaan? Urang tadi bae geus sina Abu Bakar Siddiq dibere susu, kemudian nu biasa ningali ka Gusti Allah, padahal cek Sayyidina Abu Bakar Siddiq udah teu nyaho, nu merena ge teu nyaho kahalangan Gusti Allah na, lamun lain tabarruk ka Gusti Allah, menta penerangan secara hakiki, Allah bae mere beja tah embena horengan sakitu ge embena nu mapal. Kahalangan ka urang atuh komo urangna nu mapal. Ge imalain embena deui mah urang nu mapal, malah digebakeun ge teu daekeun nyingkir. Terakhir ini mah digobakeun euy, dikawaru ka pendopo euy. Atuh dia aing-aing di. Teu daekeun nyinggir. Heuy, atuh kapan ka kiai si ka DPR. Lain deui ieu mah zahiron. Ada gua.
Ndeu kumaha luhurna janyana nu nentangan kana perjuangan Islam. Kuari HTI nu can jelas-jelas kesalahanana geus dihapus. FPI biasa diambang pintu can jelas kesalahanana naon coba. Tapi NU mah nu geus jelas-jelas perjuangan saat ieu maksudna kapan aman-aman baik. Iya kan kumaha di Indonesia aya naon sih di Indonesia. Sementara isu-isu PKI kok diantep bae malah anu ngaisukeunana di penjara can diadili. Ieu cak urang kumaha ieu kula mah pan bodoh urang makan bodoh kok jadi kos kitu sih. Nah, mulai berangkat tidinya ngadoa ka Gusti Allah hanya Gusti lah nu mere penerangan, hanya Gusti nu bakal ngamankeun. Ya Allah abdi mah hina, abdi mah buta, abdi mah ye bodoh, tetapi di pandangan mata kok banyak ketimpangan-ketimpangan. Anu triliunan rupiah, iya KTP aman-aman saja. Kemarin maling sepeda, irung pindah. Jadi katukang tadi. Dia kumaha lalakona. Anu triliunan, anu miliaran, masya Allah, aman-aman baik. Bisa kakapalan kade itu, bisa dahar di Singapura, di Perancis, di mana. Anu maling sepatu, ceuli pindah. Dia kumaha coba? Ini negara naon di negara urang. Nah, tetapi kan orang tuh bisa sakitu nyanggakeun ka Gusti di tengah-tengah kazaliman umat, kazaliman negara, kazaliman bangsa. Berenang dia teh ku zalimna kiai, termasuk abdi, meureun termasuk salah satu jelema nu zalim. Gusti tuduhkeun, ulah sampaikeun ka disiksa, ulah sampaikeun ka dihancurkeun. Gusti mah maha kawasa, lelempangan. Habib Lutfi lempang, Habib Umar lempang, Habib Rizik lempang, Tato lempang, Tato Tatito. Itu siapa yang salah setik bagi antum, masya Allah, para jasa. To lempang, Gatot lempang, SBY lempang. Mulai berangkat anu boga Nasdem saha. Kalau, kamari geus dicukur janggotna. Kalau geus frustasinya na. Siapa pacar beneran bae di dia anu kos palo dicukur. Siapa otakna pendek biasa aja. Di pondok di dia aya anu kos palo. Nah, kemudian atuh ayeuna Prabowo. Nah ieu keur mulai kuari bagaimana Indonesia, bagaimana bangsa, bagaimana umat dan bagaimana negara. Harus ada yang dimenangkan, harus ada yang dikalahkan, dan ini urusan kita. Rakyat jangan sampai dibawa-bawa. Numantak TNI luar biasa. Colek kiai, colek rakyat. Saya yang berhadapan dengan yang mencolek. Kusak itu baik pan urang ngeunah. Kakarak sakitu baik kita ngomong asa heueuh padahal nyaho teuing. Kusak itu baik berarti tanggung jawabna kan gede. Nah, ieu kan aya hawa deui. Oh, berarti gorenganan keur main di jerona. Keur main mudah-mudahan polisi ulah aya dendam kesumat, ulah aya pemikiran anu jahat, TNI ulah sawenang-wenang bersatu babarengan di jerona engke aya walian, aya kiaian. Opat perkara sakumaha tadi, imam mukmin anu adil, aya walian jang ngatur-ngatur secara ruhani, aya sikikin nu bebeneran, aya jelema anu sugih yang menopang segala kebutuhan-kebutuhan. Opat perkara eta lamun aya di negara selesai segala. Nah, urang akan teu nyaho kuari tenang. Engke muncul deui, tenang, engke muncul deui. Tah, ieu lah kaayaan Indonesia. Geus urang mah nu ngaji mah ngaji bae. Nu salat bae tenang bae heulanan. Hayuh bae aya nu ngurusan. Saya mah mikiran ngurusan henteu mikiran bae mah. Itu bagi-bagi lu urusan urang ke lamun dititah demo karang siap karang kemana pabrik gempur limbah ambil Insya Allah. Nah iyalah iya keayaan wae tapi udah lil malhaba fayatuna tati samaniyakul raya.